kasimpulan nama ketika ma'rifat khoso halatun idza wasala abdu sumya arifan billah khususiyah ngarana aya anu terasa hate nu dicekelan aya anu terasa roh nu dicekelan tergantung kumaha tahapan-tahapan kawalianana sehingga nyana diraksa ku Gusti Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa udzulahu dan lain sebagainya. Lamun aing geus ngajagaan berarti seakan-akan aing nu jadi matana, aing nu jadi celina, aing nu jadi sungutna, aing nu jadi leungeuna, aing nu jadi sukuna. Kumaha aing bae? Jadi diraksa ku Gusti Allah. Urang mah kuari urang ye. Kan ngahaja urang mah hayang ulah neuleuh ka awewe mata urang nu berusaha capek. Urang bunga dengekeun musik-musik lantaran cektekan urang teh alatul lahwi. Alatul malahi teh haram teh istima'na. Nah, kuari urang berupaya urang bunga dengekeun capek. Tapi ketika Allah mah penuh ngaraksana. Allah anu ngajagaanana ketika orang neuleuh ieu cak Allah ulah dideuleuh aya musik wis ulah didengekeun aya nu ngomongkeun ulah didengekeun Allah teh nu ngajagaan atuh urang hampang nu mata kurang mah kos selang layangan tek layangan ngaler ngidul kumaha angin nu mawa jeung kumaha dikenyetkeunana geus eueuh ikhtiar belani jeung geus malah ikhtiar tanu mantak di dieu lah dipermasalahkeun ikhtiar teh ajang nempelkeun ganjaran kok geus teu make ikhtiar atuh wali mah teu hayangeun ganjaran emang wali hayangeun ganjaran atuh henteu kasiksaan sieun henteu kaganjaran teu hayang dicaritaan sorga kitu nya mah tuh keom bae sepira sorga teh mah dadamelan Gusti Allah lah jang naon aing mah mendingan ngeunyeun sorgana. Jadi wali mah geus eueuh ikhtiar lantaran geus eueuh jang nempelkeun ganjaran sebab di dirina geus teu hayangeun ganjaran. Teu embung siksa teu hayang ganjaran. Hayang ka mana? Hiji we Allah aing mah. Nu nyieun Al-Mudabbir wal Musakkid wal Muharrik. Eta bae kana mah tah geus eueuh ikhtiar. Eueuh sorangan. Eueuh sorangan teh kos kitu teh eueuh. Jadi ketika sholat ge eueuh ikhtiaran Allah we Allahu Akbar babacaan dan lain sebagainya hese nyaritakeunana lantaran eta mah dicaritakeun ku kumaha